gurih-gurihnya. Tahu bulat digoreng sadapan di mobil 500-an. Wah, ada mah. Dia teh satpam anyar, ngalamar kemari diasup dan itu sorangan teh. Ieu, taya. Kaburu di dieu. Oh, di mana itu teh? Hidup teh. Cenah mah di Bandung, Pekalongan. Pekalongan. Ya. Ai Pekalongan mah Jawa. Pekalongan Jawa, meureun. Bandung sok tara pugu ieu mah. Di mana nu puguhna? Coba boga KTP tuh. Deui itu ya. Oh. Hari kamari asup satpam di saha? Dinya. Ku di dieu da geus di dieu ditarima, tapi eta syarat-syaratnya meureun udah ka jero pasantren. Kumaha ieu teh? Kopea mana ieu aja Oh, pakai kopea tuh di dieu mah. Ah ieu teh kudu di dieu nya. Kudu disiplin di dieu mah. Sangaran teh? Karena di saat tadi teh kamari beli bejakeun di dieu. Mang Cemot teh. Mang Cemot. Cemot ya, teh. Oh. Tah ieu teh kudu di dieu. Tinggal nangtung kan? Tenang tuh. Tapi aku satek mah jadi satpam aing ah. Ah, iya dia jago mah. Jago naon ieu teh? Jago, jago ngawadul. Jago ngawadul, jujur jadi satpam. Terus saya masih ganteng yuk. Kemana Pak Bro? Kan biasa trek pulang ya. Pulang. Alhamdulillah, Batur aja punya ya. Oh, kabur. Ting sopan itu. Pakai kopiah ke mana ya? Kayak ulah di ulang dia kapot teh. Terus apa nih dia untuk penghargaan kayak makan itu pasantren lain lapang bola. Oh, tungkul aja kana. Kemarana nih. Siap ya. Siap. Siap, Brak. Siap. Mereka ngomong sama yang juga kabogohnya ngajarin ke Baik, asal kadewe, cu. Boga kaboh kan gada mah ade. Manusia juga mah heeh. Baik anu boga kaboh mah. Aing kudu kamana aja, oi neangan nomor teh. Dasar kudu mata ria karena sirana aing geus rada ieu neangan aing.
nya. Bukan dari negeri mana ada itunya. Ya enggak boleh. Tapi kan aja namanya mantap. Untuk yang dibawa kabunya juga kan. Mandi. Ya kok kamu ini dong. Dasar si bakong daya itu merek aing angkatnya. Sugan dia mah kudu dikopi anggeul ku aing ya. Mau gimana? Woi, tukang warung. Dibawa ke dia aja ya. Asal rek bener-bener we. Kamu narik-narik juga. Murah. Baik juga. Tapi neng kasihan di si Aha. Jangan ya rekannya. Neng boga kabogo. Nya teuing atuh udah meureun andang si anu Bang Gedena. Jadi ya mangkrak dek sampai gedenya soleh. Nih kadenya Nya Kak. nyampe mah. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aing meuli kopi. Kopi naon Pak? Woi. Ah, mau kacino we biasa. Cino ayo Pak. Heeh. Keur dibuat di dia ya. Abah aduh. Aus. Jangan nomor wae ki tadi can bebenangan aing ya. Rudat dasar si raja setan ieu mah. Bagong dayeng. Coba bang ngambil pak kopi ya. Ai sadaya di bumi. Saya Di mana tuh, Pak? Tasnya ngan nomor. Aduh, eta apa? Sore-sore ge dengan nomor ya. Nomor wae apa mah euy. Aduh. Can hasil-hasilnya. Man, kumaha tuh ya teh? Bisa ke maneh? Sadan. Tuan. Ini kau imat tigoron ya. Kopi. Kopi gitu mah. Moyan lah. Mau pengen matiin gitu. Mau weh. Weh bagong kalau ke tembarana ya teh. Wah, ini mah heuh barudak di kana teh weh. Wah, ini mah jauh ya. Barudak ya. Wah, kita lihat perjalanan. Lagi. Biasaan yang pertama. Coba abah bere bonggolongan atuh kumaha wae tuh ya teh. Sakumaha bah sayeuna bah? Ah, setengah wae tong. Setengah. Meni cara haus.
Tinggal Iya sih. pasukan tas supra kapruk ya teh neangan. Oh, kurang mah pinuhan cair nambah. Hari ke supra kapruk mah. Mat naon? Baik kieu. Aja we. Hari mau. Gampang atuh. Ya, Mat. Kamana wae teh? Kalau mau beli gimana? Mau wae. Carikan wae di mana. Tuh udah Mat, ngeunana ngaliwat ieu teh. Bawa tuh acara dia. Kira Nya sok hayu tuh. Kiraha we kalabna ayang naon sok ngomong ke kuring. Hả? Bòi. Aduh, aya Pak Ustad euy. Ka dieu aya naon ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini naon, Mbak? Anu jo ya ngopi di dia tuh. Mangga. Kurang ngopi? Mangga. Ieu bade kadinya ka Kobong biasa barudak. Oh nya, nama Sehat, Pak. Abah? Mau mampir lah tuh ka dia. Ka Abah ya. ada hari saya mah hayang lage jeung lauk kieu teh. Hayang lauk, hayang ayam sok. Nah, hayang lauk kieu teh. Aduh, nyirang lauk kieu teh. Siap lauk nanti ku aing pangalati sampai di aing alana. Siap hayu sok. Pajakannya barudak. Siap, Soal loba iman uang urang. siap diatur ari barudak mah. Iman uang urang mah loba lauk mah ada. Kalang malah. Siap lah, siap. Kena sanes waktu mampir mah. Kira tatanet Pak Ustad, panena. Ai kitu teh mah bazar kawis panen mah teh langkung Abah. Ngan upami bade sekitar mungkin ya atuh kaping 3 Rabiul Awal niti di 10 Oktober kumaha tah Abah? Tah, eta mah kabenaran Abah euy. Ting, jang, bapak panekan order lah. Bapak segala bangkrut ya. Ayo nama, sugan we, yang milik jelema korban ka dia. Lu bakal pemilikan bapak, ek tiangan. Nah, ini orderan awan, Pak. Ah biasa bapak mah zaman ayeuna nih rame. Bapaknya seolah bisa nyari atan tah. Aduh, lauk teh bikin bea poe itu. Barudak teh balik. Nah, poe itu juga tuh. Kurang modal ya mah. Sebenarnya itu mere modal. Mana emang Itu seup dia teh. Hayu atuh. Iya, di pula hayang laut naon-naonnya. Perhitungan teh rada halus tah. Abah. Iya mah pan abdi kana ieu ya. Sugan we atuh. Oh, itu mah orang aya tuh ngomongkan. Sok bawa ka dia. Sarua di Boga pasien bangun bawa masa bapak. aliran cikeun ieu mah ya. Urang sahirkeun ku bapak ya. Sekarang mun panggih gitu. Order disieun ya. Ari nomor kumaha? Bisa, Bisa? bisa ku bapak di syariatan. Coba angkin lah untuk pernah. Bisa, insya Allah. Tadi harus nyundung dak mah. Ayo biar. Gue nggak suka teh. Hujan musuhnya tak ada. Aduh itu. Baru. Itu naon itu gitu. Ngopi euy. Mewah mah hajib aing. Kau kabeneran tah? Ah, cekenging apa mali? Atuh bah, Atuh urang di dia ngopi heula tuh. mengatur Boleh kan meni nikmat di dia kopi mau Tangtos, ari kopi. Mau kopi naon ya tah bah? mau kacino Aduh, tuh tadi kan banyak. iya mah mantap. Di kantun banyak diberi ka Kobong ya. Insya Allah, insya Allah, non, ya salam. Aduh, mantap bu. Oh, kan beli osoknya kayak orang
Kayaan aya itu pawuhan eta di Tongo. Bawa ka dieu. Suganan. Teh lah, garapeun eta gini. Mat, ayo tuh orang ngalok teh bisa keburu maghrib ya. Kedeung dieu makan kopi maksudnya. Sok datang lagi kopi. Maksudnya aja bisa kayak keburu maghrib. Engke aja kan baru dak si Ari sa anu teh. Motor mata si Oh, si Ato. si Opo. Ato. Oh, si Ato. Si Guroto ke ajakan pamang bisa enggak apa. Tenang ya kulah mah kulah wantur gampang teman gua. Oh, siap, tenang. Bisa diatur. Makan kopi ke bisa terkulit itu. Oh, pinjam. Raya. Siap lumayan. Tuh, kalau pinjam mah lain mogok tuh. Oh, atuh bawa saha deui atuh. Duit mah dewek gudang dah. Hei, oke yang Udah terus ngariin barang. aya nu 2 juta, aya 1 juta tuh. Sabar aya kan Tuh sabar. yang 10. Enggak, we kita gimana mah? Tuh. Yang kumaha modal? Aya. Oh, pesing alus ge. Awas mun dikami ge lompatan ini-initan. Iya, kopi can dibayar ya eta Pak jika di dinya. Kalau kurang Si beunang lah apa. Perjalanan narik ke dinya lah. Terus kok iki lu tungguan ieu. Pak, ya ulang hari punya lah. Jung si bebeunangan ke papa minta. Menang teh beres 1,5 kilo lah. Di wantur da ieu mah. Itu isi keburu maghrib ya. Heeh. Banyakan si Apo. Kita mau aya sare belum mari gitu mah. Iya, Bapak sama itu 1 juta berapa untungnya. Sok kan semua. Paruntan Pak. Oh, malah. Atuh sekan tenang, jangan di dieu.